mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun ku urang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari betah mudik ieu jeung Pak Haji Salim ya kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu tuh saya tuh nggak bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus Masya Allah dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ke Garut tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh billahi minasyaitonir rajim Satu ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kircalik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna aduh berat amat turun Kangjeng Nabi Sulaiman suara naon si ieu ka tukang ternyata horeganan kapangis sirem keur mamawa korma sirem makan segede sirem ai korma mah saletik-letik na korma ge tuh korma mah kabawa ku sirem digotong punyana ku opatan berat cenah berat Kangjeng Nabi Sulaiman langsung assalamualaikum salam caya cek sirem ieu katuh maneh barangnya oh Tuan Raja naon maneh berat-beratan ieu mawa korma teu kabawa atuh maksakeun teuing bawa manu kabawa bae atuh sireum cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh hampura kula ge nyaho cek sireum teh apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah menghargai Gusti Allah. Oh Masya Allah cek Kangjeng Nabi Sulaiman pohara tuh mun cacak lain ti Gusti Allah mau dibawa kuku lagi lantaran ti Gusti Allah dibawa ih hebat maneh sakitulah pengalaman abdi cak sireum jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah bahasa iblis bahasa setan bahasa jurig bahasa hewan-hewan termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot paham Kangjeng Nabi Sulaiman Masya Allah karim lamun urang nyaritakeun tentang para arwah bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam belah dieuna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam geus puguh Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana ke tempat ayo bawa ke opatan datanglah ke tempatna cek Kangjeng Nabi Sulaiman ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe bulan atau tahun can pernah nggak dahar korma segede kieu janu geus mah paling ge sangu paling ge bubuahan ge lah urut si kolot dahar nyeklek eta kukula mah dibawa teh
paling sapoe 2 poe 3 poe saep hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha saepna wae mah tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol na ieu korma ieu daharan ku maneh sok kudu taseepna engkel mun beak dan jadi ka kaula beak sabulan beak 2 bulan beak setahun geus maneh teu kudu usaha dibere deui nuhun cek sireum nuhun asupkeun ka botol langsung nyana cara ricik opatan di botol teu didahar ngan diisep setik bade mana lapar henteu lapar mah teu didahar asal lapar setik disesep di sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman kok teu robah sih masih utuh keneh bae tigali deui ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah geus 3 bulan nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman sireum hari ieu korma ti aing kok teu robah sih hampura Tuan Raja kula teu wani ngadahar pan ai korma nu kamari mah ku kula didahar ai ieu moal didahar naon bedana ari korma nu itu mah meunang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Sulaiman aing murikak bulu ngadenge sia sireum azana moal aya di Cikarang modal kos ya atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ieu Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula didahar di mana sae pula neangan di Tuan Raja hati cenah teu hayang-hayang teh sebab sagede Tuan Raja Nabi Rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaonan mun jadi ngerekan aing Kangjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireum teh Rasul mah Rasul bae Rasul manitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun kita beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kekuatan Gusti Allah lemah eueuh nanaonna cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mandek nganasehatan da sanes ka Tuan Raja ka Haji Pendi we cak ieu anu kolot boloon cak ieu sireum sia nasihat poho raja sata sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa Tuan pantuan pernah nganasehatan Tuan Raja ketika salah saurang hamba Tuan anu hamba Tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun Tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan 4 perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya 4 di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadenge teu ku Tuan Raja sireum aya mondok di mana aju jadi kieu sia sireum
hampura kula sok ngadengkeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ngan kadegeun nya teu butuh mah. Ya teu cokot los. Dikeun ka aki-aki habak ka ditu. Nya nama di imah ge geus mikiran berkat bae nya nama. Tolol teh mah budaknya. Bere habak ka Salim korma tah nya na. Keuna diseuseupan. Sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Coba dahareunana naon? Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat. Datang dari Kangjeng Nabi Sulaiman kadinya sireum. Maneh teh ku aing keur diparak sabenerna mah. Henteu bergantung ka makhluk, terutama ka aing. Korma dicokot ku aing, sia di jero botol sabulan. Kok ieu hirup keneh? Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh kula jadi sebe. Kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ji cek Kanjeng Nabi aing ge maca eta teu sebe. Aisyah jadi sebe. Iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Bah di bulan Ramadan ngegeleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Tambah lapar. Ya kari. Eta bahasa subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Rabbuna wa Rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh bahkan meureun tambah lapar tambah gering baca ku para solihin dampakna beda baca ku para aulia Allah dampakna beda komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikat lain bahasa letik-letik subuhun maha suci Allah kudusun maha bersih Allah Rabbuna pangeran abdi sadaya wa Rabbul malaikat jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati ruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacana subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Jadi pendi tapa subuhun kudusun rupae. Untuk katulungan matuk mari geges isdet untuk ngatulungan babacaan eta kene tapi kok jadi barareda koreng tergantung makom-makomna roh korenganan beda di Tangerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area rohna teh geus kicep bae mun teu ngopi atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu haneut nu atage terus bae rohna lemah ditahudang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa berat tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mugdarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat
Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan sarakaat heuai. Niatna mah rakaat ini Allahu Akbar ngan sarakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi, roh urang teu tertata. Roh urang teh teu tertata. Nah, nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit jang kuncena biri gidik embung isin cekena mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah antinya nama kana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi, bandingkeun coba jeung di Banten, ayo coba, atau di Karawang. Sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit. Kami geus ngumpulkeun duit, ya Allah sahanu daekna ye bikeun ka ye embung, bikeun ka ye embung. Sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arerembungan. Isin sahabat mah teu maot ceknya. Kami ditinggalikeun ku sahabat. Kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat, hayang babarengan jaga di akhirat. Kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit. Ya Allah ya Rabb, kunaon aya di urang encan jarah geus dikepruk-kepruk. Oh, kepruk kuncen aya ku sawe. Nya pernah jadi kuncen eta. Ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb. Beurigak bulu urang. Nah, cek Abu Ubaidah. Naon nu ditanyakeun? Kunaon urang ieu embung pae? Iya tuh babari teh beca. Cek Abu Ubaidah, babari jawabna. Kunaon? Lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia atuh balik kana dunia ke akhirat embung. Tapi ketika orang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia. Pasti ka ditu bae. Urang ngabangun sekolahan atuh hayang cicing di sekolahan bae. Urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae. Urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae. Urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae. Atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat. Sok ge bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang. Sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih, susah mah susah bae. Hayu kajen kumaha ge. Jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana, menang 2 bulan utang 100 juta. Anda kumaha coba hayu bagian sugih mah teu bae. Ki aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugih mah sugih bae, fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima. Naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage. Mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah, protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi harerese. Atupan sugih berarti Kangjeng Nabi Sulaiman umat tak bisa nyuguhan teh. Nah, lamun hayang nyaho kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe. Onta 15.000 onta. Sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh susah. Sugih. Mata ya ada mas nyuguhan, ndek pake nyuguhan naon ai susah.
Ndek pakai juga Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Nya kula can dasar aja aing. Ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim Waalaikumsalam. Nya kula can dahar di dapur sia sadaekna sia. Jeung piring-piring ngabawa ku sia. Kan ngeunaheun. Datang ka Haji. Heh kalau tolol budak. Datang Haji Jari. Waalaikumsalam. Kula can dahar ya. Dahar aya sadaekna sia. Berkat bila perlu. Balik bungkus ku sia. Kan ngeunaheun. Coba Haji Pendi. Waalaikumsalam canda. Aduh saru. Nah, ikir cerita Kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi khalili, cak Gusti Allah, anta khalili ya Ibrahim. Protes, setan protes. Boro-boro setan malaikat protes. Malaikat kabeh protes demo, ya Allah ya Rabb, masa si nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti ku mah. Nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti kajian kuku mage. Biasalah mah nu susah, anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe, cek Gusti Allah, urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga. Tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya, ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu boga naon. Ih, maneh meninggalin nangan sabelah mata. Nu seja nu sugih. Loba nu ku aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Henteu kula mah protes, teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta. Sebab kula neuleuh cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril cek Gusti Allah nun Gusti cek kakholilan Ibrahim cek kemana mangga Gusti datangkan jeung Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban ilu Maraban zahira doang hati nama Allah Haji Pendi mah pandagang teh zahiron wa batinan. Gaji Nabi Ibrahim batur ente pernah dihitung ka nu hitungannya batur, ente pernah nikah hayang batur sama Nabi Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah. Teu jelas kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Anjeun di mana ya? Abdi hamba Gusti. Hati mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ieu kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang seperti luna bae cokot cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana hayang 5.000 bawa kabeh 5.000 ayat tukang ngangona hadam 5.000 embe gerak bikin tak ke jelema ieu malaikat Jibril pohara orek wakadi ditonton ku malaikat Masya Allah malaikat geus hidup ya Allah urang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu can cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui dikeun kanyana cak kadang atuh Tuhan ul tugas ulah bohong sia mati tah ku aing ulah bikeun cak hadam ambo Masya Allah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh
Guys, Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur, kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikin ka ditu kan. Tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat. Aing bedek dikuwahakeun. Aing pada harti lok jual embung. Aduh dikuwahi dijurukeun ku Kanjeng Nabi. Nyana ditongton ku malaikat, cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embejak naon. Oke cek malaikat Jibril aing nek mau embe ka mana. Aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun. Mentak lain lalagaan eta wiridan teh. Mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun. Dibaca ku urang masyaallah karim loba anu geus kataekan. Naik mobil ya. Lamun ku urang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Dibaca terus bisa jadi cepet. Ieu mah kula mah kamari betah mudik ye jeung Pak Haji Salim ye. Kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu. Ente tuh saya tuh bohong coba sok aja turuti tolong. Ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh. Nah itu teh dicoba padahal mantu dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus masyaallah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasuh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasoan teu datang ke Garut. Tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik. Nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh nya langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril. Masya Allah maksudnya kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kakholilan. Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah. Cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh kitulah jelema luhur. Ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani. Ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak aya berjamaah ayo aing imamna bae. Iyalah eta ibadah anu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos kieu mah. Nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut pangkat sholihin. Wah istimewa ya marohbani. Nomor katilu mah robbani. Robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih. Malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih. Terus bae malaikat neangan saha maneh? Ieu pulan anu robbani teu kapanggih jeung dikanarakakeun hese. Usul malaikat zabaniyah ka malaikat Ridwan. Ridwan, aya henteu pulan. Pugu aing ge neangan ye di sorga teu kapanggih. Ku aing teh diasupkeun ka sorga, diteangan ku aing di mahsyar teu kapanggih.
ahli neraka malaikat neangannya nak teka panggih, ahli sorga malaikat ridwan neangannya nanti teka panggih. Di mana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb ieu catetanana geus aya di dieu tah jelema nama, tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana ayana? Hehe, cek Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae sia. Urusan ada tuh mah aing bae. Ha, eta matak aya di Jakarta toko rebani cangcut malulu. Teu beres ka Jakarta. Nah iyalah saha nu pangkat rebani kutub berbani wal arifus samadani, para aulia Allah, Syekh Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Salam Al-Masyish, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang, para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus samadani rabbani. Heseun malaikat di neraka neangannyana, heseun malaikat di sorga neangannyana, kapanggih bebejak ka Gusti Allah, cak Gusti Allah jalma teh hayangeun neraka teu embungeun neraka teh hayangeun sorga, hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya. Masya Allah. Nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana? Apakah di hayawani, apakah di rohbani, apakah di robani, apa di rohbani? Deres kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat, eta mah salat susuitan tolong. Hayang kanyawan ku tatangga pablon. Nah, deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atupan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, ngurusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah? Atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang Assalamualaikum Waalaikumsalam. Naon sih? Ieu roh kura gering ieu. Aing geus sarua cek nya. Nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Gitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng ka jen kumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun. Nu mantak teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek, cukup ku prokol, cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nana geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hiledan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung. Wah, para jasa. Isuk pageto beak pokona mah kajen ku kumaha ge. Jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh. Mantak aslina awak urang, aslina jasad urang mah lain awak. Lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj. Panjang mun urang nyaritakeun ruh, jin di diri urang aya ruh, bakal nikmat urang menyaritakeun ruh, bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang mah pasrah jeung percaya sebab naon
Urang nyaritakeun tentang zuhud, nyaritakeun tentang riyadhah, nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana hesena luar biasa. Mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud, seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud, urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringkak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah, seluruh batu nu aya di Madinah, wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara, hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae. Umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu, cukup deket jeung Gusti. Dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat. Sakitu Gusti Allah teh. Geus urang kuarima tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat, susahna pake ka akhirat, sehatna pake ka akhirat, geringna pake ka akhirat, ilmu pake ka akhirat, derajat pake ka akhirat, pikiran pake ka akhirat, wawasan pake ka akhirat. Bangunlah akhirat, abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Dzulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui Nabi dugi ka poe moal aya deui Nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la
Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua